Assalamualaikum Pak, ieu abdi Rina sareng rerencangan abdi TSMK Yasti bade nyuhunkeun waktosna sakedap pikeun ngawawancara Bapak dina usaha icalan kue basah kanggo pancen basa Sunda abdi. Kumaha kersa Pak? Kersa mangga. Hatur nuhun Pak, abdi langsung kawitan wae nya ngawawancarana. Dupi nami Bapak teh saha? Pak Ujang Effendi. Pak Ujang Effendi. Naon wae profesi Bapak ayeuna teh? Profesi abdi di kapungkur di ka ayeuna produksi kue basah. Kue basah. Ari Bapak atau sabaraha sih icalan kue basah? Kirang langkung sanes sasihdeui nya tahunan lah. Dari 2001. 2001. Bapak icalan ti tabu sabaraha dugi ka tabu sabaraha wae Pak? Pami produksinya sanes icalan. Produksi ti tabu 6 pagi. Sampai selesai lah, sampai jam 10 malam kadang-kadang. Tuh sore jam 5 bisa beres, tergantung pekerjaannya. Saha wae anu ngabantosan Bapak dina icalan kue basah teh? Keluarga. Nah, Bapak milih janten icalan kue basah. Memang tos watak pengintinya, jadi tos keahlianna seperti ini gitu. Jadi ya Upami kenging terang penghasilan Bapak sadi dinten sabaraha Pak? Tergantung ya, pami penghasilan mah bisa dibilang rame sareng ti iseunana kan nya. Kadang maksimal, kadang minimal gitu. Tapi tidak berbentuk rupiah, itu mah tergantung produksi sareng icalan sepi sareng ramena. Ari Bapak teh kagungan putra atanapi putri sabaraha Pak? Putra? Ya. Putra mah 2. Oh, 2. Cek apa sakitu wawancara ti abdi, hatur nuhun ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.